Kumaha dararamang murang kali bu guru anu soleh sareng soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat juang, bebaskan Al-Aqsa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Mugia ayah bunda anu aya di bumi sararehat sadayananya. Amin amin ya robbal alamin. Di pekan ieu Bu Ayu bade ngajak ananda sadayana jalan-jalan virtual. Jalan-jalanna ka Ciwidey Bandung. Aya naon di Ciwidey Bandung teh? Di Ciwidey Bandung teh aya tempat wisata tilas gunung meletus. Upami ditinggal mah caina teh warna bodas sareng biru. Nah, masyarakat di dinya mah nyebatna teh Kawah Putih. Kumaha caritana teh? Penasaran teu? Yuk, urang simak sasarengan. Soalna bakal aya patarosan anu jawabana aya dina eta carita. Wilujeng Sumping di kota Bandung. Bu Ayu bade ngajak nguriling Bandungnya. Di Bandung teh seueur pisan tempat wisatana. Aya alun-alun Bandung, farmhouse, Teluk Maribaya, jeung sajabana anu kacida seueurna. Resepnya kan ramenya, tapi aya nu leuwih rame sareng resep oge, nyaeta Kawah Putih. Nah, Kawah Putih ieu anu bade dicaritakeun ku Bu Ayu. Dina dinten kalima liburan, abdi diajak ku bibi piknik ke Kawah Putih sareng rerencangan sakantorna. Tabuh 7, mobil nu ngangkut rombongan tos kaluar di pakarangan kantor. Di jalan seueur nanjakna. Di tempat anu kalangkungan seueur kebon stroberi, kebon palawija ge seueur deui. Hawa tos ngawitan karaos tiris, padahal tos aya panon poe. Di tempat parkir mobil ka Kawah Putih teh kedah mapah heula. Mapai tetecean, jol wae ka sisi kawah. Paingan disebat Kawah Putih. Da geuning di dinya mah kawah teh warnana bodas, dugi ka matak serab. Taneuh sareng batuna barodas. Anu disebat kawah teh pinuh ku cai. Sapertos balong lega, tapi luhurna ngebul seueur haseup. Warna caina teh bodas semu hejo. Saur Bianti, Kawah Putih teh ayana di Gunung Patuha. Di sabudeureun eta gunung teh seueur kebon teh. Upami teras ka kidul, engke teh aya situ, namina Situ Patenggang. Saur wartos mah eta situ teh